Nah ieu urang belajar nahan nafsu nu hese teh nu mantap karasa hese teh ketika urang terjun cik aing coba jaho coba ieu ngelawan nafsu kakarak saselehna kanyahoan ku diri sorangan nu mantap laluhur ge Ki Asnawi Caringi Syekh Abdul Karim Ki Abdul Halim kabelah dina guru urang Abah Ucu ngajina sarua batul moina kitu-kitu keneh tapi kadeleuna kesederhanaan lain teu kabelieun nya mobil teh lain teu kabelieun nya baju bagus teh jang naon atuh ja bakal ditinggalkeun tah boga pikiran kitu ieu nu hese teh tah boga pikiran kos kitu tah ya Allah ya Rabb abuya Cidahu ti lokawamana ti baheula teh urang ka ditu teh memandang manehana teh keur salat teh ka ditu teh keur ngaji keur salat nah atau manehanana teh teu bisaeun cara batur bisaeun tapi deuk naon lah nahan nafsu ai sieu mah lain nahan nafsu sieu mah eueuh jadi eueuh lain eueuh nafsuan eueuh hayang mobil bagus cakna lah atuh kajen kuku mah ge bisa eueuh hayang dahar ngeunah lah kumaha bisa eueuh jang meulina nahan nafsu Masya Allah Karim goreng hirup di dunia teh sakeudeuh hirup di dunia teh lah ngan sakiceuk sakumaha nu geus dijelaskeun bahwa negeri teh aya dua hiji negeri dunia dua negeri akhirat negeri dunia fana rusak semu jeung lalagaan heureuy negeri anu hiji deui negeri anu bako yakni negeri nu kekal tetep jeung abadi dibandingkan dunia jeung akhirat atuh dunia mah eueuh sabakatul hiber-hiber acan ja Al-Qur'an geus ngajelaskeun walal akhiratu khairul laka minal yakin akhirat eta leuwih bagus tibatan dunia geus atuh urang kuari kudu sibuk jang mengejar alam nu bako anu kekal kasibukan urang sapopoe teh kuari ieu tanya ka diri urang lobaan sibuk urusan dunia apakah lobaan sibuk urusan akhirat teu kudu kukula dijelaskeun urang bae masing-masing urang bae masing-masing awak ai sia sih sebenarnya lobaan sibuk urusan dunia apa lobaan sibuk urusan akhirat urang tananya ka diri mantap dunia nu pang indah-indahna hirup nu pang indah-indahna mah santri sebab santri mah bisa nyeungseurikeun awak sorangan bisa nyeungceurikan awak sorangan nu mantak loba guyon ge santri mah loba guyon lantaran santri mah bisa nyeungceurikan awak sorangan bisa nyeungseurikeun awak sorangan jeung bisa seserian sorangan eta santri eta indahna jadi santri nikmatna jadi santri nu mantak encan sah jelema jadi santri belah dituna jadi kiai belah dituna jadi abuya lamun encan bisa seserian sorangan lamun geus bisa seserian sorangan eta kakarak santri asli kiai asli entak ulah kaget lamun Haji Pendi seserian nyana osok seserian sorangan sarua
cerik sorangan seri sorangan asal kurang obat seserian sorangan ya gitu mantap diajak ka dieu tadi ngadahar obat heula obat penenang mentek nyana ieu kadeulina kos nu sehat padahal mah masyaallah tuh ya santri mah bisa seserian yang serikeun sorangan lamun geus bisa seri yang serikeun sorangan hebat santri mah ka masjid tuluy kaluar ti masjid dula-dula sendal ka mana segera aya ge ieu sendal kulit mantap ya Allah mulai kuliahna dipake beunang salengkah dua lengkah nyana ngahan jih tolol aing boloon aing aing sendal aing jepit ku daun balik make sendal kulit jih nyana ge seserian sorangan kan goblok ieu aing teh jadilah eta kan santri bener ICU mah kan terus harina nah bedanya santri jeung si ieu otak kos kitu malah mah bebeja ka babaturana eueuh sendal aing ngejepit aya ieu mantap eta bari seserian pan jahanam di babauku nya eta tuh santri bisa nyengserikeun awak sorangan ketika santri wau jeung hiji awewe di deketan kumanehanana geus jelas awewena bogoheun ja santri maka rasep nu kasep toel kumanehanana wajarlah aya hijab make baju di toel terus noel deui kan awewe mulai cek ngaji aing kos nu teu ngaji bae goblok meureun awak aing masyaallah pan aing mah ngaji kieu bae ge atuh kunaon aing noel nyana noel ku aing diteruskeun wa teu beres ieu mah neng hampuranya neng nya lantaran kakak mah kieu ge santri ieu teh pan urang can nikah kos kieu teh haram neng geus hampuranya neng nya neng balik ka ditu ngaju kakak mah deuk ka pondok deui masyaallah sakeuna ieu awak aing ku tolol-tolol teh seserian sorangan nya na tah eta kan santri bener tah coba sih ayo coba boro-boro nu teu daekeun ka dieu sia ka dieu ye goblok aing geus beak ka dieu melet sia jadi pelet ya teu daekeun ya dipaksa eta kan ngaranna teu eling tuh bedana santri masyaallah indahna jadi santri mantep bisa nyengserikeun sorangan bisa nyengcerikeun sorangan eta gambaran-gambaran anu rendah belah dituna tengah peuting nyana tafakur ulah ka ngomong si jalan santri aing mah kerja di tangga jeung santri bego atau aing mah jeung santri ya Allah ya ge diajak aing supaya jadi santri aduh merenung tengah peuting teh masyaallah santri mah langsung renungan anak kunaon batur geus karawin aing encan jasi awak teh jore-jore teuing kunaon atuh nanya ka situ teu daekeun situ teu daekeun awak sia teh tuh kan ceuriknya teh tapi kembali deui geus aya di Lauhil Mahfuz tuh kan indah bae santri yo moal datang ka teu kawin ka jeung ku kumaha gas aing mah nungguan takdir eta indahna jadi santri eueuh we sedih tah kejadian maut sigana sarardih teh padahal ketika inget
wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Sedih geus aya aturan Allah. Tah nikmatna jadi santri teh kos kitu. Coba lamun teh jadi santri. Ka imah aya nu minta cai teu bisa ditanya, diajak ku dulur-dulurna. Kunaon ieu? 20 poe ka tukang, ieu pamajikanana maot. Ayo, bari can bisa ditanya. Mas santren teu eta tadi? Henteu cek. Masyaallah, akibat teu mas santren kos kitu. Santri pamajikanna maot, ya. 1 juta ganti aya. Ya, tenang santri. Riweuh nya nama. Dek nu jangkung, dek nu pendek, dek nu bede. Pokona dek nu kunyin aya. Batak tenang, kadeleula siga nu sedih teu aya santri. Sebabna kembali ka Sang Khaliq. Masyaallah. Boro-boro sagede santri, sagede ustad, sagede kiai, jelema nu sok biasa ngaji bae ge asal ngaji bae. Kadeleuna siga nu sedih. Aya kadituna asal geus beres kembali ke Allah. Nikmat ngeuna tilok merontak ngahayang-hayang di luar aturan Allah. Tarai sakumaha Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam, hiji rasul, hiji nabi anu moal aya tandingna datang ka kiamat. Gagah aya di Kangjeng Nabi Sulaiman, sugih aya di Kangjeng Nabi Sulaiman, pinter da puguh nabi saha tandingna moal aya. Bisa ngobrol teh lain jeung manusia bae, jeung hewan bisa ngobrol, jeung tatangkalan bisa ngobrol, jeung angin bisa ngobrol, jeung setan bisa ngobrol. Ieu kehebatan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Begitu datang waktu lebaran, Kangjeng Nabi Sulaiman ngobrol jeung beo. Begitu ngobrol cak manuk beo teh dunungan, ieu teh pan lebaran. Aya naon emang kula rindu jasa ka dulur-dulur kula nu di jauh. Minta izin be hayang mudik. Mudik gak boleh, pulang kampung. Hebat presiden urang. Atuh mudik teu meunang, pulang kampung boleh. Seperti eta. Udah sok seuri sia atuh. Tah. Oh, cek Kangjeng Nabi Sulaiman sabaraha poe eta kaditu ka lembur, sabulan abdi di perjalanan, jadi lamun bolak-balik 2 bulan. Oh, cek Kangjeng Nabi Sulaiman geus atuh ku ari mah dibere 3 bulan. Balik sabulan, jang ka di sabulan, jang di imah sabulan. Alhamdulillah cak beo. Nuhun dudungan abdi pamit balik. Hiji manuk anu istimewa beo teh. Gede teh sabaraha tapi mahal hargana. Ieu beo. Mentek di Turki mah, di Turki jadi kaheureuyan manuk beo teh ku hiji wali. Hiji mangsa seorang wali mawa manuk beo ke pasar, dijual lantaran bisa jasa. Ngomong nata manuk beo teh datang ka dijual 1000 dinar uang emas. Masya Allah. Bayar. Isukna nyana mawa kalkun, mawa kotok kalkun ka pasar, hayang lakuna 1000 dinar di sarua bae. Nu kamari meuli beo teh ka dieu tak beuli mah eta naon kalkun. Atuh kalkun mah teu hayang aing kudu 1000, pan leuwih gede ti beo. Leuwih gede, leuwih bagus kalkun mah, sorana ge atuh pan hebat.
asa sih murah wabeh loba embung ka kalkung mah hayang ge beo gorenganan loba kabisa beo di Nurjaya ge sakieu ge lain beo bebeoan doang lumayan kan nya ai maling buntut-buntut bae mah bisa tuh kan tuh ari sieu mah kalkung atuh deuk sanu meuli coba aya atuh kan boro-boro dijual dibikin ge ka urang Cisoka cak urang Cisoka teu hanai aing mah teu hayang bong aing kalkung kos kitu ieu di jerona aya makna tersendiri manuk aya nu leutik mahal beo mahal tapi aya nu gede manuk-manuk jeung hayam-hayam nu teu bermakna mah murah eta keur carita ukuran dunia cerita ukuran akhirat ge sarua bae kitulah teangan makna-makna supaya diri urang teh mahal tarolah urusan dunia mah gampang mahal teh menurut Allah mahal teh menurut Nabi Allah mahal teh menurut kekasih-kekasih Allah eta tak ngamahalkeun makna moal bisa di sakola tama dunia kabeh ge ngamahalkeun makna sugan kuari aya di pendidikan perwira datang ka jadi jenderal ya brigadir jenderal letnan jenderal mayor jenderal makna dunia tama kabeh makna nu di jero nama moal bisa diraih kecuali ibtidakna di pondok pesantren kadeleuna hina kadeleuna di bawah sederhana mun dipandang ku mata nu ieu tapi lamun dipandang ku mata nu ieu masya Allah eta santri-santri teh ternyata pengisi surga sieu mah kalkum sieu mah ya hayang ka surga teh kalkum mah hese ajeun kukuah ya Allah kacaritakeun manuk beo teh mudik datang ka imah teh atuh dibagyakeun ka lemburna ku dulur-dulur dan jeung rekan-rekan berikut tetangga-tetanggana terasa sakedeung sabulan teh lantaran loba kanikmatan jeung kaindahan-kaindahan kieu urang teh kitu lamun urang nikmat contona urang jadi panganten sapeuting asa samenit tapi lamun urang nyeri huntu sapeuting sakumaha 10 tahun nyeri huntu mangalayan eueuh pan tilok aya nu ngalayan ka mana nyeri huntu tah ieu ya gering pangjore-jorena nyeri huntu tah eta sabulan sakedeung lantaran kanikmatan kapanggih jeung dulur kapanggih jeung rekan kapanggih jeung tatangga sendagurau nikmat sabulan teh teu karasa geus datang deui ka waktu balik duh cak beo sakedeung amat ieu nyana hayang mawa oleh-oleh jang raja naon nu paling dipake karesep sedengkeun di kerajaan mah nu ngaran dahareun inumeun pake geus teh kudu dicaritakeun naon isi oleh-oleh aya tah nu boga beong ieu aya hiji cai ngaranna cai kahuripan lamun diinum ku saha bae ieu bakalna moal paeh-paeh tah cak beo ieu mantep ye jeung oleh-oleh raja mah ieu geus langsung diasupkeun kana botol leutik haju ditalikeun kana jangjangna beo pamit selamat tinggal saudara rekan ahli-ahli kula hendak berangkat ke istana untuk melaksanakan tugas sebagai satpam
satpam beo teh berangkat Kangjeng Nabi Sulaiman geus kieu bae beo jang datang ya geus datang ka waktu datang lamun eueuh poe ieu waing disusul melalui angin jeung melalui setan-setan berangkat Kangjeng Nabi Sulaiman ya setan ya jin ya angin teu kebal datang beo assalamualaikum waalaikumsalam woi maneh beo nuhun Tuan Raja ditanya kumaha kayaan diri itu oh cerita beo bahagia luar biasa terakhir cek beo kula teu boga oleh-oleh nanaon jasa segala aya di dieu mah ngan ieu be boga oleh-oleh teh cai kahuripan cek Kanjeng Nabi Sulaiman ieu fungsina ieu fungsina lamun diinum ku Tuan Raja teh ieu moal paeh-paeh panjang umur datang ke hampir kiamat. Nah, mantep cek Kanjeng Nabi Sulaiman. Gas, terima. Tapi Kanjeng Nabi Sulaiman kan ngayakeun musyawarah. Di Indonesia kan aya permusyawaratan. Bacakan musya, Pancasila. Rakyat. Gegeraan atuh rakyat teh. Sia geus kolot kudu nyaho. Rakyatnya. Bodoh di bawah baik teguarikan ieu keur dirancang undang-undang melalui permusyawaratan wakil-wakil urang ke berbagai praksi geus ngaluarkeun ide-ide tinggal menunggu setuju apa henteu ketuhanan yang maha esa guru aing orang Jogja baheula satu ketuhanan yang maha esa orang Jogja betul bisa esa ya tah ya ieu dek diganti rancangan undang-undang teh mangga bae dek diganti tetep bae negara sakilang rancangan undang-undang diganti urang mah kitab dan tetep Al-Qur'anul Karim rukun wuduna tetep bermazhab Imam Syafi'i rukun salatna terus puasana dan lain sebagainya apakah riweuh henteu sebab lawan santri mah digaji teu digaji jeung teu hayang jadi nanaon hiji be santri mah embung jadi nanaon hayang jadi ahli Allah iya Allah emang sieun kalku mah bae da loba hayangnya nama santri mah teu hayang sugan jadi guru teu hayang jangan jadi muid teu hayang sugan jadi DPR embung dipaksakeun ge teu boga ijazah teu hayang santri hiji be hayang jadi ahli Allah kuring ka bulu aing ngadengen kos bener teh kitu tah dah hebat dah santri Masya Allah guys ulah jaritakeun urusan negara tama anu ngageugeuh sabodo maranehanana kege karasa ku urang kabehan di mana diganti ya pasti urang ge atuh ih sia masuk atuh narembel bae ih kos jagoan bae sia keheula malah ya rubat ribut di Indonesia mah Bhinneka Tunggal Ika NKRI bae mantep guys ulah pikiran kos kitu maksudna kae sakedeung deui ieu mah ulah we nyaritakeun teh Kanjeng Nabi Sulaiman musyawarah jeung manusia nu aya di istana jeung jin nu aya di istana jeung hewan-hewan anu aya di lingkungan istana kumaha ieu beo mawa oleh-oleh cai kahuripan lamun diinum ieu kaula panjang umur mendekati kana kiamat kumaha kira-kira wow manusia kabeh satuju jin satuju hewan-hewan satuju kabeh sebab Tuan Raja mah maharaja inter aya di tuan adil aya di tuan segala rupa aya di tuan geus kami mah satuju panjang umur kabeh satuju ngan aya manuk kokok beluk di dia manuk kokok beluk naon
sarua manu kokok beluk paingan banget da kos kokok beluk ieu rajana ya cak manu kokok beluk ke tuan raja ngarana manusia kabeh satuju jin satuju hewan-hewan satuju ulama ieu deuk nyebutkeun teh satuju besi kula di brendel cara di MPR kamari cara di pusat di brendel datang ka kuari teh direnggenkeun oh bahasana direnggenkeun nya urang dieu teh mengarang direnggenkeun heula ulah dilanjut heula na oh tapi kieu cek manu kokok beluk tuan raja milu beh lah jeung kula yuk kamana ayo milu diajak ke hiji tangkal kayu gede aya gowok di dinya tah ieu aki-aki nu aya di gowok gede babaturangna ngan kula doang nya nah ieu geus teu daya teu upaya geus sabaratus taun meureun nyana gara-gara nginum cai kahuripan kuari jada itu bisa ka mana batur geus paraeh kabeh nyana tinggal kicep bae kieu tuan dae gitu hayang cak Haji Nabi Sulaiman nah tuan ge lamun nginum eta bakal kos kieu mung cak Kangjeng Nabi Sulaiman mung langis ka eta dibusawarakan deui dimusawarakeun di MPR kumaya rancangan undang-undang salah aing kumaya urusan dana cai kahuripan tetap cek manusia jin dan hewan inum tuan datang ke mana sebab kekuatan lantaran tuan mah adil didinya malaikat Jibril turun langsung dia tepak ke malaikat Jibril besi diinum plek bepes jeh cek nginum saya numpak Jibril oh hampura Jibril suganti sepepen dibunuh gua ingat si kalkum itu mana naonan itu akhirnya ulahan ke malaikat Jibril cek Kangjeng Nabi Sulaiman emang ulah panjang umur Masya Allah cek malaikat Jibril bisa bae ajeun tanpa ngindum cikahuripan menta ka Gusti Allah ja Allah mah deudeuheun jeung nyaaeun tetapi naon hartina panjang umur ai bakal okos anu digowok mah ijaheun ya cek Kangjeng Nabi Sulaiman aga satu henteu lah nah ieu Kangjeng Nabi Sulaiman bae ge hendeuk dipanjangkeun umur melalui permusawarahan ditepak ku malaikat Jibril ulah iya sarua si ge pan hayang panjang umur urang doakeun yuk mudah-mudahan amin ndek naon deui atuh hirup di dunia ndek naon deui jasana jan gawin deui ja kadeuleuna doang gagah teh buktina si itu nangis merengut bae salah aing cek ieu milih si eta nah tuh kalkum ngaranna tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata gara-gara cek Kangjeng Nabi Sulaiman ulah hayang panjang umur ulah hayang pendek umur urang pasrah bae ka Gusti Allah kumaha ajal bae nu penting salilah hirup urang ibadah ka Gusti Allah sebab Allah janji ketika orang jadi kekasih Allah Allah geus nyadiakeun surga ketika orang jadi hamba Allah anu maksiat bahkan orang teh jadi hamba iblis bakal disadiakeun ku Gusti Allah neraka pintu surga nu kahiji di luhur lawangna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pintu nomor kahiji eta Masya Allah diperuntukkeun jang saha eta pintu hek nomor hiji eta mah jang anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin khusus eueuh jalan bangsa kalkum asup ka dinya teu bisa khusus
pintu surga nomor kedua babul musolli, lawang paranti jelema-jelema nu salat cuman salatna bikamali salat, dengan mengerjakan salat anu sempurna zahiran wa batinna. Zahirna sesuai jeung syariat syarat rukunna, batinna ketika salat bener-bener tawadu ka Gusti Allah, teu inget ka sisi ka gigir, geus disadiakeun babna khusus babul musolli. Tinggal ragape aing asup moal ta kalawang eta, asup ta moal aing kalawang eta, atuh tinggal ku urang we dikira-kira salat aing urang kos kumaha, salat anu bakal asup ka dieu mah khusus salatna anu ketika Allahu Akbar geus teu inget kana naon, inget ka Allah. 4 rakaat teh inget ka Allah we, magrib 3 rakaat inget ka Allah, isya 4 rakaat inget ka Allah bae, salila salat subuh 2 rakaat inget ka Allah, tah bakalna asupna kalawang eta. Eueuh harepan sih geus 180 derajat, eueuh harepan. Atuh jana salat ka karak Allahu Akbar, karung goni nu kadeuleu, karung ayam nu kadeuleu, berbagai karung ai keur teu salat poho ka karung ai keur salat inget. Iyalah jelema nu salat bakal disiksa ku salat normal. Babul musallin ya Allah. Paling ke sapi. Siapa hasud benernya? Nomor katilu babul muzakki, lawang paranti jelema-jelema nu ngazakat, anu ngazakatna jeung anu sedekahna bitayyibi anfusihim, kalawang bersih hati ikhlas, zakatna ikhlas, sedekahna ikhlas, bebereanana ikhlas, bakal dikhususkeun lawangna babul muzakki. Nah iya urang ketika gitu naon ngaranna panen menang 1 ton minimal geus dipersiapkeun jeung zakatna komaha jeung leuwih maka ditu geus disiap-siap. Urang dagang itu kene nisab ya teh siapkeun zakat segala rupa, urang boga kaleuwihan siap-siapkeun ku urang yang fakir miskin yang fuqara masakin yang yatim piatu. Nah ieu khusus bakal lawangna lawang muzakki. Geus eueuh harepan deui can pernah kadenge di lemburna nyana ngazakat can pernah we kadenge malah zakat tu batur dicokot. Geus eueuh harepan eueuh gitu. Allah gari masyaallah. Nomor katilu le surga teh babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, jang anu al amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, anu selalu ditahan kana kahadean, ngalarang kana kamunkaran. Pokona anu di dunia na amar ma'ruf nahi munkar tanpa pamrih, di mana bae iraha bae, resikonya disiapkan ku mana, tembak sekalipun, penjara sekalipun, dipiceun sekalipun, pokona aing mah neangan kariduan Gusti melalui amar ma'ruf nahi munkar, disiapkeun ku Gusti Allah lawangna babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Eueuh harepan deui encan boga lawangnya na ieu. Urang makan rada da hireus da aya setik-setik bae mah. Setik aya lah pokona bae sieun mah eueuh suama sakali tika hiji datang kakak opat can aya bau-bau asana kanu itu wa kanu hiji deui tah ya Allah ya Rabb. Lawang selanjutnya ini adalah lawang anu babun nahyi anis syahwat, bab
atawa lawang nahan kahayang ieu mah hese wah hese jasa nahan kahayang masya Allah karim syahwat-syahwat jeung kahayang-kahayang telah jadi dunia ieu moal lila tahan kurang ke di akhirat lain teu kabeuli mobil mewah teh kabeuli tahan lain teu kabeuli baju bagus teh kabeuli tahan lain teu kabeuli awewe nu mana ge tapi kabeuli ditahan dek restoran mana ku aing didatangan bisa aya tapi ditahan nahan eta horenganan bakal ngajadikeun cukang lantaran lawangna khusus ke di akhirat babun nahi anis syahwat ya Allah ya Rabbi encan kabagian lawang keneh bae kinur jage kiceup mana ya ieu mana ya keur ngintip can aya can aya tuh kinur jaya encan komo sia oh jauh jasa kamar tuh ieu ge kiai can aya komo eta ya Allah ya Rabb masya Allah karim ipang hese-hese na urang titah ieu teh belajar nahan nafsu masya Allah salilah hirup moal bisa urang nahan nafsu lamun henteu dilalanyahan heula cara ngalalanyahan nahan nafsu pondok pesantren tadi pondok pesantren teh jangan ngalalanyahan nahan nafsu boro-boro keur teu boga keur bogana ge henteu kokomoan ieu tah mahalna jadi santri teh mahal jadi santri teh lantaran lain sakadar bisa ngaji ai sakadar bisa ngaji mah gampang maca Quran ti mimiti ngejah nyambungkeun terus makharijul hurufna jeung lagamna gampang ngalaksanakeunana nu dibaca nu hese kitab laon garan-garan geus diaji mah sepinah takrib riyad truh fatul muin oblah dituna kitab-kitab juara anggotan bisa dibaca tapi nahan nafsuna nu hese ya Allah ya Rabb nu mantak laluhur ge Ki Asnawi Caringi Syekh Abdul Karim Ki Abdul Halim kabelah dina guru urang Abah Ucu ngajina sarua batul moina kitu-kitu keneh tapi kadeleuna kesederhanaana lain teu kabeulieun nya mobil teh lain teu kabeulieun nya baju bagus teh jang naon atuh ja bakal ditinggalkeun tah boga pikiran kitu ieu hese teh tah boga pikiran kos kitu tah ya Allah ya Rabb Abuya Cidahu ti lokawamana ti baheula teh urang ka ditu teh memandang manehana teh keur salat teh ka ditu teh keur ngaji keur salat nah atawa manehanana teh teu bisaeun cara batur bisaeun tapi deuk naon lah nahan nafsu ai sieu mah lain nahan nafsu sieu mah eueuh jadi eueuh lain eueuh nafsuan eueuh hayang mobil bagus cakna lah atuh kajen kuku mah ge bisa eueuh hayang dahar ngeunah lah kumaha bisa eueuh jang meulina beda derajat nahan nafsu masya Allah karim nah ieu urang belajar nahan nafsu nu hese teh nu mantap karasa hese teh ketika urang terjun cik aing coba jaho coba ieu ngelawan nafsu kakarak saselehna kanyahoan ku diri sorangan nu mantak Allah ngutus nabi nu mantak Allah ngutus para syuhada nu mantak Allah ngutus para aulia Allah belah dieuna Allah ngutus para kiai ndek naon ieu jang menggali sesuatu anu aya di diri manusia ieu teh aya harta anu terpendam di diri manusia anu lamun teu digali bakal nyelonong tuh kafir mun teu digali bakal bablas tuh munafik mun teu digali bakal nyelonong terus tuh para jenderal anu kebablasan lamun teu digali bakal bahaya tuh para polisi-polisi anu teu mawas diri
lamun teu digali tuh DPR anu henteu digali dirina bakal bahaya kabeh ge. Boro-boro eta DPR, polisi, TNI, pemerintah, kiai ge nu teu ngagali dirina mah pagon. Kalau ngomong sia aing keur serius ya. Tuh. Allah ngutus setiap saat wali-wali Allah. Allah ngutus setiap saat para ulama-ulama jang naon eta menggali dirina, menggali harta-harta anu terpendam di masyarakat. Mantap kiai eta aya dua fungsina, hiji menggali diri sorangan, kedua menggali masyarakat. Makin hebat menggali diri, makin hebat bakal menggali masyarakat. Sanajan dinten teh kitu bae teh kiai mah sebab utusan Allah. Ketika kiai geus bisa menggali diri kapanggih oh jahe nafsu teh akan wujud bisa disingkirkeun nafsu teh. Si ieu teh nafsu teh nafsul ammaratu bisu, ieu teh nafsul kamilah bisa kanyahoan bakalna lantaran geus digali. Ketika digali maka manehanana panceg ka Gusti Allah, mantep geus dina mantepna nyana bakal ka bawah masyarakat teh kamantepan ku kamantepan dirina. Aya kiai anu keur niaina hebat mantep ditaluturkeun nu nanya rukun wudu, rukun salat, puasa, haji jeung sajabana. Beladirna kiai teh jadi DPR. Aya tah di gitu teman di Lampung di dia mah kiai anu kokomoan jadi DPR paling jadi MUI MUI gitu ge semi kiai teh ge tah kacaritakeun waktu kerja di kiai mah hebat eta manehanana barang kuari jadi DPR hebat tetap hebat tetapi kahebatanana teh kuari geus bisa dibohongan ku sorangan. Nu tadina digali diri sehingga dikiaikeun ku batur, kuari dikiaikeun teh ngan sungut doang di jero kolbuna para masyarakat teu nyaikeun aslina mah. Lantaran naon? Lantaran eta teh tadi penggalianana geus katutupan. Gus Dur dongeng aya kiai jadi DPR, haju berjamaah salat. Nu berjamaah na aya TNI, atuh karena kiai. Polisi, hakim, jeung murid-muridna nyana kan imam. Bisaan we Gus Dur ieu ngaranna. Almarhum almaghfurlah. Begitu nyana jadi imam tegep. Terus ruku, menang 2 rakaat. Aya kadangnya suara tit. Bom. Hitung. Masya Allah. Terus we salat. Beres sholat kan lain wiridan nyana nanya siapa tadi yang kentut, siapa di antara makmum yang kentut, ngaku ayo cepat, kalau kentut ngaku jangan sampai gak ngaku, ayo siapa yang lantaran ubay nu ngaku polisi nangtung, saya polisi kemudian dia hakim, saya juga hakim, coba segera siapa yang tadi kentut ngaku nu ngaku cek polisi, hai sumpah saurang-saurang, demi Allah saya tidak kentut, ini demi Allah saya tidak kentut, ini demi Allah, jajaran kahiji disumpah kabeh, jajaran kedua demi Allah saya tidak kentut, jajaran katilu gitu kayaknya tidak ada yang kentut ini cek polisi, ulah-ulah imam. Akhirnya imam ditanya, Pak Kiai mohon maaf ini sebuah siap sumpah semua, dia berani sumpah demi Allah tidak kentut. Bagaimana Pak Kiai kentut apa enggak? Enggak, ini yang lain mah tegap-tegap demi Allah tidak kentut, demi Allah tidak kentut. Bagaimana Kiai? Demi Allah lah, saya juga enggak kentut lah. Korenganan imam nu itu. Tah jadi imam nu baheula tegep teh ya
kuari mah barang jadi DPR nyana bisa membohongi diri. Jadi kuari mah demi Allah lah enggak juga, saya juga beda kan. Imam Muhammad demi Allah saya tidak kentut, demi Allah saya tidak kentut. Imam sama enggak lah. Polisi kan Ahok yes iya itu kan dulu banyak setan hitut. Itu kan kayawan lah. Iya mah dongeng Gus Dur bisa aja sebab sudah lain naon kiai ketika eureun jadi kiaina jadi DPR bisa membohongi diri, sumpah nangis ngabohongan diri sorang. Penggalian diri dak nutup boro-boro jang batut, mana nu percaya ku ari ka kiai nu aya di DPR tek ceuli. Mana nu percaya ku ari ka kiai nu aya di MPR tek ceuli. Sebab naon Gus Dur geus kagambarkeun model tadi. Nyana nu hitut, nyana nu sumpah. Enggak lah, bangsa saya kentut. Padahal heuh itu. Tuh ya. Itu sebagai gambaran. Teu kudu di DPR bae. Dimui ge sarua, teu kudu dimui bae, di tukang kebo ge sarua. Sarua lah. Pokona mah tukang karung atau biang atau apa? Biang bohong tah mah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Na ieu nu hese ge ieu menggali, sedangkan deuk gagali sumur kudu ahlina, deuk gagali di Citorek emas kudu ahlina, deuk gagali tuh di Sulawesi tentang batu bara, Kalibatan batu bara kudu ahlina. Komo ieu deuk ngagali sesuatu nu terpendam naon. Iya hak nu aya di kolbu, iyalah nu aya di kolbu naon sifat ilahiyah kepangeranan pengertian artina pengakuan bahwa pangeran teh Allah. Saha nu ngagali eta lamun lain kiai nu ngagali pangeran teh Allah, kiai diperuntukkan ku Gusti Allah ka dunia. Selain nabi penerusna warasatul anbiya ialah para aulia-aulia Allah, para kiai nu mantak luhur lah kiai kunaon eta batur mah gagali sumur hayang cai, batur mah gagali teh gagali tanah hayang emas, batur mah gagali teh gagali tanah hayang batu bara jeung logam-logam nu sejenna urusanna dunia. Tapi kiai mah menggali kolbu manusia supaya mengaku pangeran teh Allah. Mahal jasa saenggeusna ngarti pangeran Allah teh aya syariatna dituntun ku kiai teh. Ya Allah mahal amat makna kiai. Saenggeusna dituntun melalui syariat, dituntun ku kiai teh supaya muat keyakinanana melalui ilmu thariqah, tuntun ku kiai. Makna kiai teh lain sambarangan lantaran ndek nyalametkeun manusia ti seuneu neraka nu lawang sorgana geus dipersiapkeun sakumaha tadi. Asal bisa ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kiaina lamun deuk maot, tapi kiaina lain kiai nu DPR tadi teh, lain kiai anu osok ngagigiring kebo lain ya. Lain kiai anu osok kalkum lain. Tambah kiai monyet. Tah kiai emang kumaha gitu. Di Al-Qur'an tadi geus dijelaskeun. Ketika berbaring kieu urang teh nyaho bakalna tek lapoek. Aya suara irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Diomongkeun teh irji'i nafsu balik maneh ka pangeran maneh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saat etala sang kiai belah ditunda mawali lantaran geus aya suara ngan hese dicaritakeunana suara eta mah nu nyaho Imam Ghazali, nu nyaho Tuan Syabdul Qadir, nu nyaho sederetan wali-wali Allah anu kula mangan sakadar nyampaikeun hungkul. Tah begitu irji'i ila rabbiki ti harita ta sang kiai mah pegatan jeung dunia teu hayang aing kana dunia.
pepegatan jeung makhluk teu hayang aing jeung makhluk keur masa hirup nama teu pati bisa tapi ketika geus aya suara pedi irji balik sia ka ditu ka kuburan nolong sia sorangan lain deui lain kiai masalahna ieu mah sesemperan di ditu di mana tadi solehan atuh moal tapi kiai mah Kinur Jaya irjai ente diteruskeun pagoh tah kididi irjai ila rabbiki radiyatan mardiyah langsung tah loba jelema nu diangkat jadi kekasih Allah teh deuk sakarat lantaran ngadenge irji'i ila rabbiki aing teh teu bisa keur hirup mah tapi ieu aya sen irji'i ila rabbik irji'i ila rabbik irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah saat eta ditunggu ku malaikat begitu pas eueuh di jero hatena fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati dicabut nyawana geus eueuh karesep kana dunia keuntungan santri keuntungan ustaz keuntungan kiai Masya Allah sebabnya naon diperuntukkan ku Gusti Allah jangan gali kolbu manusia nah naon coba dalilna tah pondok pesantren naon coba dalilna tuh majelis taklim naon coba dalilna eta murid-murid santerona eta teh hasil galian-galian daripada kiai Masya Allah lamun urang jaritakeun guru-guru urang ngagali diri urang utat tadina teh nyaho ka mubtada jadi nyaho utat tadina teh nyaho ka fa'il jadi nyaho urusan maca belah dieuna urusan syariat sasaratan jeung rukun belah dituna terus bahkan dituntun urang soal zikir nu mantep ka Gusti Allah ieu nu mahalna moal aya di sekolahan moal aya di pendidikan prawira dasar urang mah teu ngaji meureunna teu sakola naon coba sakola luhur naon ngaran universitas odob sia aing mah keur nyaritakeun tentara polisi tah naon sakolahanna ngaranna cih tujak tunjuk bodoh dibawa ke kalangan gitulah para jamaah kaum muslimin ulama deuk nyaritakeun teh betapa untungnya jadi seorang kiai sebabnya na penggali kolbu urang muridna tatanggana jeung sajabana modalna urang asal cinta ka ahli Allah urang bakal dihijikeun jeung maranehanana walaupun teu datang karena naon nu dimaksud yang penting urang hiji teh modal kos kieu urang ya Allah ya Rabbi ieu teh urang teh tanda cinta urang teh ka ahli Allah geus dihijikeun nah nu tadi teh eta teh aya babun nahyan syahwat teu bisa urang tapi hulu urangna bisa engke kapan kieu cak Kangjeng Nabi teh kiai ka dieu ieu ka dieu naon ulah waka ka surga maneh teangan heula murid-murid sanu ngaku murid ka sia keheula aing mah dibere tilok pun ku sia pokona mah moal wakai tah ieu si kiai teh geus aya eskana kudu ka sorga lawangna geus jelas tapi cak Kangjeng Nabi ulah waka berangkat teangan heula murid keuntunganna di dinya urang boga keyakinan Masya Allah nu cak Kangjeng Nabi ke teangan kula di mana cek Siti Fatimah teangan di dua tempat hiji di mizan nomor kedua di sirat sakitu bae geus teangan nah eta Kangjeng Nabi teh mere mandat ka para aulia Allah mere mandat ka para ulama sholihin nah iyalah keuntungan anak murid-murid anu bener-bener cinta mahabbah ka ahli Allah di duniana urang mah biasa bae ibadah tapi di akhiratna digupai ku guru nu ahli Allah isi mah geura cicing lenan henteu aing mah henteu tah ka dieu ka dieu beres kabeh ya Allah ya Rabb
Masya Allah, nikmatnya luar biasa ketika orang dihijikan jeung ahli-ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'iri. Kos gitulah tuh ya. Bab santri mah kan di duniana loba pikaseureun saudara santri mah. Okos hebat padahal henteu. Santri okos tuh teh hebat padahal hebat. Satu ketika aya jelema ribut di lapangan main bola. Lantaran eta teh tadi bareng offset. Dilangsungkeun wae. Ribut lah. Wah, ribut gelut. Langsung santri bakal terundang sebab jana aya amar ma'ruf nahi munkar. Komo urang cisoka mah. Atuh pelor beak man. Datang ke bengkel sepeda baringungeun ge. Kekurangan pelor. Aduh ya Allah ya Rabb. Nah, si santri langsung pisah, jangan ribut. Pisah, jangan ribut. Aya jelema guragetkeun biasa pan ka santri, leutik-leutik sia. Leutik kene sia geus bisa-bisa ke nu kieu, langsung belati. Cuat, potong belati. Belati potong. Boom. Cak jawara lain lalagana budak santri. Datang ka potong kieu. Langsung kaget. Sawas aya santri sia. Aing ge potong tah belati tah. Nginggir sia geus bahaya sia, bahaya. Langsung tuak cak, alhamdulillah. Langsung babaturan daratan. Sia hebat amat, nyawa aing hebat nya henteu. Padahal sia eta belati bisa potong. Aing pan leutik make samping podek. Jadi ieu na podek teh ieu tah. Jadi belati nya teh lain ka beuteung aing eta teh ka bubundelanana. Ku batur pacar hebat bae aing. Ku sudah loba omong geus pokona mah hebat bae aing lah. Jadi jelema katipu. Mentak ge awewe ge loba katipu ku santri. Pajar loba duit padahal mah henteu. Ngan ku lantaran awewe na dege lain hayang duit nya mah hayang ge sorga bae. Dasarna siapa teh mondok. Atuh kami mah mondok sih. Mentak awewe na ge atuh geus kieu meureunan geus takdir ilahi cik. Pasrah, itu lah pagahan kula belah. Awewe ge langsung minta dipagahan ka salakina. Yo. Pagahan, jeung naon heula tuh cenah ka amil. Langsung ila manala mila pina itu amilin. Ngomong pamajikan ila manala hartina naon ka? Hartina maruhan sira moho teu muhayan sanyana pirang-pirang amil jumlahna 100. Deh, ka kula doang meureun 100. Kono sajian mau buat 100 henteu siapa gitu amat gaji segitu. Jadi pamajikan ge bingungan ka santri dah. Kakak mah 100 ge ka kula meureun. Kanu sejen membating 50 ai sia mah ieu mah ti dituna entahlah moal ngaji lah. Jadi pangese-hesena cak almarhum abah ge tiki prawira eta boga santri nu hese teh pamajikan. Maksudna ngajar pamajikan tilok nurut heran. Nu sejen mah narurut kabeh eta buktina tah. Ambil 100 bae lah ka kula doang meureun. Nu sejen mau 50 meureun. Enggak, ngaji enggak datang kadinya doang. Nah iyalah orang lamun boga pamajikan santri nikmatna luar biasa. Masya Allah. Teu kudu hese urang ngadidik rukun wudu, teu kudu hese ngadidik rukun salat, teu kudu hese baca Quran. Gunakeun biasa. Urang salat ti penting Allah Akbar pamajikan nurutan. Je coba lain santri. Je tahajud ge deukeut aing bae meureun. Awewe mah kos kitu kan. Tapi lamun pada santri masyaallah Kak, tungguan Kak. Kunaon? Kula ge hayang milu tahajud ulah geus neng mah geus ulah tahajud, geus beureum bae ngurusan anak henteu ih. Engke kakak ka surga banyak kula ka neraka. Henteu ulah neng mah henteu kula mah ngilu bae. Ngilu nya Allahu Akbar. Menang 2 rakaat ngajebleh. Ieu dadana dibuka. Atuh geus ki Nurjaya kieu we. Aing sih ieu sabenerna tahajud menang sabaraha rakaat. Teu beres. Tuh kan, tadi cek pamajikan atuh kan sarua ibadah ieu kan. Atuh geus aya kos kitu mah. Lu bentek aya kieu tah santri mah.
begitu nyeritakeun Pak Agul, Bapak polisi malam tahajud, saya alhamdulillah bisa 10 rakaat, hebat. Kalau itu Pak TNI saya bisa 20 rakaat, mantap, masya Allah. Ini pedagang, saya alhamdulillah dari jam 2 sampai subuh, mantap. Bas kiai teh, Pak Kiai semalam tahajud, saya alhamdulillah urusan tahajud sih yang penting saya melek aja semalam. Sampai di mana itu? Mulai dari jam 1 sampai jam 8. Melek terus saya. Kok hebat amat Pak Kiai, apa resepnya? Resepnya nggak ada apa-apa. Coba polisi tanya, saya baca sholawat. TNI, saya ada ayat supaya kuat, alhamdulillah. Ini pedagang sama. Pak Kiai, saya mah resepnya sedikit, telur sama madu sama jahe, jadi kucek diminum, alhamdulillah dari jam 1 sampai jam 8 kuat. Tah tanyakeun ka nu panjawi kena opat di jero tah. Atuh pokokna santri mah kos kitu ngomongna, batur mah kuat salat geuna mah kuat eta. Matak loba katipu ku santri mah. Tuh kan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang caritakeun kehidupan santri model aneh resep tapi pika sebelum mentak bangsa polisi TNI nyana teh bingungan ka santri mah anu sekolah anu teu pernah mengetahui tentang santri bingung. Kakula besok nanya, Pak santri ada berapa? Di situ nanya mau mondok apa enggak sih? Enggak, cuma nanya aja, enggak usah nanya-nanya, pokoknya santri mah puyeng. Emang kenapa? Santri saya ini rekenannya mah tulisannya ada 1000, tapi kalau saya manggil mau kerja 5 juga susah. Santri mah kos gitu. Tapi lamun deuk nyalateun, Pak. Masya Allah. Isi ngamurudul ki budak. Santri aing kabeh teh lain. Nah madak moal kahartieun jelema nu teu mondok nyaritakeun pondok pesantren, nyaritakeun santri moal kaharti. Urang nyaritakeun santri sote jeung santri. Atau lingkungan santri udah cisoka mah santri kabeh. Santri kabeh lah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nu lain santrina. Nah, iyalah kehidupan santri. Sederhana di bawah sederhana. Secara lahiriah tetapi lantaran guruna ditugaskan ku Gusti Allah untuk menggali kolbuna, berarti secara maknawina santri adalah penduduk surga. Masya Allah. Lo amin tuh si jalan santri. Tadi aku sih mah teu pernah. Pokoknya nu teu pernah mondok mah teu nyaho, nu teu pernah nyantren teu nyaho. Teu nyaho cai diseduhkeun ka kerak hayang nginum jasa aju diinum lek tata di dakarak bondok kuru menang sabulan ulah ditimbang lain tuh cai kerak eta. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kakarak datang ke sabaraha lawang masih kene aya 3 lawang deui insyaallah. 2 lawang deui wah ieu waktu geus samporet ieu mah sakadar bahwa Allah ngutus nabi diperlukeun jang umat. Kitulah sunnatullah, Allah ngutus ulama warasatul anbiya. Allah ngutus ulama-ulama tergantung martabat-martabat ulama. Nah, nu jelas diutus ku Gusti Allah. Jangan gali kolbu manusia. Lamun ngagali emas rintanganna luar biasa, ngagali batu bara pohara rintanganana, ngagali sumur rintanganna, ngagali kolbu. Nu mentak lain lalagan perjuangan seorang kiai. Sampaikan ke aya pondok pesantren bertahan, majelis taklim bertahan. Muridna alhamdulillah aya anu geus bisa ngamalkeun, eta berarti geus hasil berjuang. Rintangan-rintangan geus dilalui ku manehanana. Lain lalagaan loba anu ti geus jadi kiai teh.
loba anu ti soledat jadi kiai menghadapi rintangan-rintangan lalagaan rintangan-rintangan anak Dubata kurang doakan mudah-mudahan para kiai dibere talaleger, dibere kuat istiqomahna, dibere kuat keyakinanana, dibere mantap keyakinanana ka Gusti Allah. Santrina sarwa mudah-mudahan dibere istiqomah, dibere hasil maksud, dibere ilmu anu manfaat, dibere bisa ngamalkeun anak kitu keneh masyarakat takwa beh. Mudah-mudahan diberi cinta ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta ka para aulia Allah, cinta ka para ulama-ulama, kabelah dina cinta ka para santri-santri. Terakhir orang doakeun almarhum almaghfurlah atur kula ara sok lalagaan itu keneh atuh naon nyara saluhureun tetapi akrab alhamdulillah Cilongok. Saat-saat anu dipentingkeun nyana datang kitu keneh kula pernah ka dieu nikahkeun terbayang bahasa-bahasa jeung tingkah-tingkahna jeung keakrabanana tanpa aya sekat antara khususna kaula jeung anjeunna. Urang doakeun mudah-mudahan sakabeh dosana dihampura ku Gusti Allah, dilegakeun dicaangkeun di kuburanana, terima amal ibadahna ku Gusti Allah, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berikut istri tercinta anu geus leuwih ti heula kitu keneh guru-guru urang mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana tur dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu ditinggalkeunana mudah-mudahan dibere sabar jeung tawakal. Urang kabehan hadir di dia khususna umumna muslimin muslimat mudah-mudahan husnul khatim bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cekapkeun sakitu hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakirangan.